Ya Rasulullah salamun alik. Terjadi baheula di berbagai negara corona sarua wabah atau taun. Di Baghdad taun, di Turki taun, di Mekah taun, Madinah taun, di Yordan taun, Mesir taun. Jelema sing golepak pararaeh kebingungan kabeh. Lantaran ieu nagara geus terkuras pake nyumbang, pake merean masyarakat. Datang ka geus teu daya teu upaya. Akhirna kan urusanana neangan jelema anu bisa ngadoa. Neangan jelema anu bisa ngadoa ieu saha anu bisa ngadoa supaya wabah leungit. Mimiti kiai-kiai pemerintahan diturunkeun kabeh begitu nya ngadoa beuh makin loba wabah. Makin ambalaya. Makin menjadi-jadi. Ha, coba ya kiai organisasi. Kiai organisasi mah susuganan ge Masya Allah makin ambalaya. Bahkan kiaina kepaeh. Geus kebingungan. Masyarakat geus kebingungan ka mana ieu cenah neangan. Anu manjur doana ka mana? Masya Allah. Teangan kabeh sugan bangsa kos kiai atau kiai gagah. Sarua apa yang ngajejes? Sarua ngajejes. Pokona sugan cenah modal kos kiai. Atuh kos kiai mah memeh ngadoa geus modal ti heula. Harese. Nah, harita kabeh daratang ka Madinah. Ternyata aya jelema di Madinah nu cumplang-campling. Kadeleuna kos lain jelema normal edan. Beureun ieu cenah ieu lu bisa ngadoa. Cak urang Madinah edan tah mah. Ku kami jeung geus tilok dipaelu teh jelema edan. Tetapi lain deui cenah ieu mah. Edan tapi kadeleuna waras. Ari ieu mah pan waras tapi edan kadeleuna. Kan beda. Hari itu edan tapi waras. Coba panggil. Panggil. Suraseri bae cenah ngaranna geuning edan ieu. Aya naon juga. Ieu ngadenge bahwa di negara kuari di unggal negara aya taun. Henteu cenah. Masya Allah, bener edan ieu. Ieu di Mesir taun, Yordan taun, Madinah taun, Mekah taun, Turki taun. Ngadenge henteu ieu. Henteu. Apa bisa teu ngadenge gitu? Henteu teu ngadenge. Ditanya urang Madinah, "Ieu pagaweanna naon ieu unggal poena?" Nya nama jalulumpatana ka kuburan bae. Cek nya asal deuk dahar ka kuburan, asal deuk nginum ka kuburan. Asal deuk salat ka kuburan. Bu mun aya PKS mah teu jadi teh kos kitu. Nya da embung anti kuburan nya mah. Ieu mah ka kuburan bae terus we segala rupa ka kuburan. Lamun aya kuburan longsor nyana seseria. Hobi jasa jangan ka kuburan hobi. Tadi ditaluturkeun ku pejabat-pejabat coba nyana ka kuburan, seri beungeun di kuburan teh kuam keom ngobrol. Jadi nyana jeung ahli kubur teh ngobrol. Tah ieu kan lamun ngobrol jeung Amin Rais moal percaya ini kos kieu. Kulantaran ieu mah teh jelema bodoh kabeh. Atau percaya bae urang mah. Tapi bodoh ge urang mah bener. Ayeuna mah pinter ge kurang bener. Urang mah percaya. Urang mun nyaritakeun ahli-ahli kubur bisa komunikasi jeung nu hirup. Ahli kubur roh komunikasi jeung para arwah. Ahli kubur para arwah komunikasi jeung nu hirup. Eta bisa aya cara-carana khusus. Masya Allah karim. Ya. Jadi urang lamun nyaritakeun kos kitu percaya tapi hese. Nu bisana hanya jelema-jelema tertentu. Baheula atuh seperti Habib Toha almarhum, kuari bareud Habib Lutfi, Habib Ja'far, Habib Umar. Ya lamun ka kuburan kieu ya seserian. Ya. Oh iya. Ya udah, salah guru kula ajengan Imam Garut pernah kasaksian kan kula ziarah ka Gunung Haruman. Ngan datang ka pager doang. Oh, ya salah balik deh. Masya Allah, ba'da subuh poe Jumat urang mah neangan mobil datang kadinya
datang ka pager hungkul kikira balik deui ieu ge kitu tah heuh jarah teh iya oh iya nu kaluar naon iya waktu kos kieu ya orenganan nya menta info pakong teu beres gitulah para jamaah jadi nya orang bisa komunikasi jeung ahli kubur ya Allah ya Rabb kulantaran katingali na manehanana ieu terus ka kuburan asal dahar ka kuburan asal minum ka kuburan salat ka kuburan heula tapi salatna mah henteu di kuburan cumplang camping ditanya sebab unggal poe nu paraeh taun loba akhirna ditanya nu sabenerna ai maneh ka kuburan naon di samping osok ngobrol jeung ahli kubur oge kaula ieu tafakur nafakuran nu garagah anu harebat horenganan dikubur saenggeus dikubur ternyata buruk geus kula nafakuran awak kula engke ge meureun aing bakal buruk sarua jeung eta jelema teu bisa ngomong kabeh kararieu ulah sok asa kokomuan horeng urang ge bakal baruruk dunia cekna dunia fana di samping fana jahat di samping jahat ieu teh jore tapi pangjore-jorena jelema anu mikiran dunia akhirat bagus tapi pang bagus-bagus teh jelema nu mikiran akhirat geus kula datang ka kuburan teh mikiran akhirat abeh jadi jelema nu bagus urang kumpul di dieu kan ieu urang keur diajak dimensi akhirat urang kumpul di dia ya datangkan teh jeda ngadahar jeruk-jeruk acan kan tadi tah itu mikiran akhirat bae orang mikiran akhirat maca yasin zikir itu keur dibawa ke dimensi akhirat ayeuna nu paham mah model nu diharareup kieu geus salah ieu mah pan geus culak-cileuk bae cenah ieu pan can ngadaharna naon keur zikir ge masih neulean cau keneh bae atuh ira benerna gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirna manehanana dicekel dibawa ka majlis di dieu titah ngadoa coba ngaranna ieu teh warqoh ngaranna warqoh asli nama lain ngan manehanana dijulukan warqoh majnun edan akhirnya di titah ngadoa coba supaya ieu wabah taun reda di unggal dagara atuh cenah pan loba kiai-kiai anu saja geus haju kumaha hasil tambah paraeh pan loba cenah ieu di nagara bangsa pejabat-pejabat anu kopeahna malancrit sarua geus ulah mikiran kos kitu ku ari mah pangdoakeun supaya wabah leungit nyan amangan sakadar neuleuh doang seuri neuleuh kaluhur seuri ya ge osok neuleuh kaluhur seuri lamun neuleuh buah batur paling koe horenganan dibere ku Gusti Allah bisa nempo lauhil mahfuz jelema edan tapi istimewa nah jadi orang kadang-kadang kan ieu naon kitu terkesima neuleuh sorban terkesima neuleuh jubah lain ulah masalah nurutan kangjeng tapi orang teh terkesima ku zahir batin nama kadang-kadang eta loba kacinta selain Allah nah ieu mah kan nu edan nyana leuleuh seuri geus coba pangdoakeun supaya wabah eueuh engke heula cek kieu ya kula moal wakang ngadoa deuk neangan liang sireum heula liang sireum di mana coba aya liang sireum peangan aya yang sireum karak nya kadinya sireum dikituan kunya sireum ieu teu boga dosa cenah manjuran sireum doana daripada urang geus ulah loba omong cak masyarakat ieu beuki paraeh jelema hayu geura ngadoa coba pangneangankeun sayang manuk sayang manuk heula sayang manuk atuh diteangan dia butuh doana aya manuk tah punyana dirapihan sayang manuk
ieu naon maksudna ieu manuk mah dosan horeganan nyana endek ngadoa teh ceramah heula ngan ceramahna model kos kitu tah sireum mah kajen kukumaha ge balikna kaliang deui tilok nyasab tapi jelema makan nyasab manuk kajeng apak-apakan ka mamana ge tetep we balik neuleuh anak ieu anak ke dinyeleung-leuman aya ta eueuh tah masyaallah cak masyarakat tah ieu ku gara-gara teu bisa balik wabah datang ku gara-gara manuk teu bisa balik ieu wabah datang. Jadi berarti taun wabah eta adalah nasihat ti Gusti Allah ketika geus teu bisa dinasehatan ku Al-Qur'an. Ketika teu bisa dinasehatan ku hadis Kangjeng Nabi, ketika teu bisa dinasehatan ku para ulama-ulama. Eueuh deui cek Allah, ieu mah kudu dianggeuskeun aing. Tek. Hadis Bukhari na geus aya. Jeung hadis-hadis nu lainna insyaallah engke ku urang bahas ieu mangan sakadar wabah masalahna wake aya tetep urang kudu naon kitu ngaranna kudu waspada walaupun aya buatan-buatan jeung aya muatan-muatan urusan manehana tapi nu jelas wabah aya ya terutama di luar negeri ku urang katingali. Dah di dia kan buatannya loba oh masalah urusan manehanana nu penting urang tetap waspada. Akhirna eta nu edan ngadoana mah jasa etik. Urang ge bisa doa eta teh. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha sakitu ditambah Allahumma kshif annal bala sakitu doang. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad sakitu doa. Doa teh para redek jeung urang ge bisa. Urang ge bisa. Eta geus sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Eta kontan di unggal nagara taun mengurang. Taun mengurang. Beki saeutik nyanana lompat ka gunung. Embung besi ditah ngadoa deui. Ai tadi mah kan cek adikula ngadoa. Murid jeung guru. Ari nyana mah embung ngadoa. Ai urang mah pan model ieu bage sanu ngadoana bejakeun aing. Wah budak. Jadi nyana mah lamun ngariung teh geus daftar sorangan doa saya. Bae masya. Tah ieu teh kiai nu kos kieu nu kiai bloon ye. Jadi geus pesen ti heula. Masya Allah. Ieu geus sakieu kukula geus nasehatan teh mun teu dinasehatan wallahu a'lam. Ya Allah ya gitulah geus saya beren 2 poe 3 poe seminggu alhamdulillah tapi masih keneh aya keneh geletuk-geletuk di unggal nagara anu besi keneh kena taun diteangan kan manehanan diteangan aya nyana di gunung keur kieu bae nyana tetep edanan we kos kitu akhirna dititah ka kota deui ka kota Madinah kita ngadoa deui lantaran encan beres di Madinah masih keneh aya anu paeh ngadoa deui ya Allah ngadoa terakhir nama pendek luar biasa tapi etalah wali Allah nya pendek doana urang ai ngariung teh ngariung terakhirnya doa anu kumaha Allahumma lamun terakhir ngadung alhamdulillah terus ngarek amin Allahumma naon ya Allah ajak bae ge urang geus bere sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin terus amin Allahumma masya Allah cepat atuh datang dakwah bae memehna amin ih ya Allah ya Rabbi kolot-kolot orang kos kieu nya cepat cepat naon ingetan teu tuh kan atuh boro-boro titah ngadoa nya mah nu diapalkeunana doa berkat amin terus Allahumma
Ye, Masya Allah, Farid ya Farid, ya Farid Alhammi, wa ya Kashifal Ghammi, kan? Ingat, tuh, aja bakal sunyi aja lah, ya masa tengah aja lah, aja sebejaan mereka harap, nggak doanya nak kekarat, ya ngan sakit tuh doang. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah dafi'al bala ya rahman dafi'al bala ya rahim da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil tak kontang selesai dok. Akhirna mah lain eta nu dimasalahkeun nyana jadi pertanyaan kok doa-doa nu sejen ieu teh dijabah ai nyana doana eta keneh. Aju bararisa kabeh kok diijabah. Nya ditanya ku kabehan ieu bisa diijabah naon ieu rahasiana? Bisa datang ka pohara jasa. Nyana teh daekeun ngajawab. Akhirna ku sebab didesek, nah ieu jawabanana ulah hayang naon cenah di jero hatena. Kan ieu mah ngariung ge boga kahayang kan? Ieu ngariung garuh hayang naon ieu? Berkat. Tuh kan. Enggak siap ulah balik lah. Di dia bae datang ke 7 nah habak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibadah teh urang ngaji bababari. Deuk ngaji tafsir, deuk ngaji hadis, deuk ngaji usul fikih gampang, komo boga otak. Horeng nu hese mah ulah hayang selain Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika geus eueuh nanaon di jero hate maka doa diijabah. Ketika ngadoakeun saha bae langsung dikabul ku Gusti Allah. Ngadoa kanu hirup, ngadoa kanu maot, ngadoa ka mamana bage. Ieu doa sangat didenge ku Gusti Allah. Hanya jelema-jelema anu teu hayang nanaon iwal ti Allah nu diijabah doana ku Gusti Allah. Tinggal kuari urang tanya ka awak urang sorangan, "He awak, ai sia si aya teh dipake ka resep selain Allah?" Tah jerahat teh tanya, aya wasalian Allah dipake ka resep? Naon? Tuh bujur. Anak gua Haji Agus mah kos karya kabeh. Ieu mah bangsa karya kabeh. Atuh kos karya. Masya Allah. Nah, tanya awak urang ketika urang hudang penting jam 1, jam 2 mandi. Setelah mandi wudu, salat geus teu kudu maca Quran, teu kudu zikir, teu kudu. Tanya awak aya selain Allah nu dipake ka resep ku anjeun? Badeg deui bae gorengan ka katuh ge sarua bae. Gorengan. Tah. Eta nu hebat mah ibadah mah maca Quran mah loba nu bisa. Zikir kitu keneh, tasbih kitu keneh, ambalaya datang ka parga tasbih ge. Nu hebat lain eta. Tanya awak urang. Awak jiwa aya eueuh nu dipake ka resep selain Allah. Hayu arahan, penting ka hiji, penting ka dua, penting ka tilu, terus kurangi. Engke lain langkah-langkahna lain. Ketika jelema geus berat ka Allah bakal berbeda. Ja dunia mah cak Allah teh cak Allah khalaqtu dunya ilaika ayyeun dunya jang sia. Tapi khalaqtu ka li ayyeun sia jang aing. Pimaksudna eta bahasa hakikat dunia ku aing dijieun jang sia geus diwilah-wilah. Sia mangan sakadar wayang, dagang nang aing nguntungkeunana, tani nang aing ngaberesanana jeung nguntungkeunana. Sagala rupa nang aing ketika ku aing dicabut, dagang rugi, tani amblas. Kitu kene sagala rupa nang aing kene, mana nu nang siana aja eueuh. Eueuh nang sian kabeh nang aing. Tah dunia ku aing diciptakeun teh geus diatur ku aing, tapi sia diciptakeun jang aing. Maksudna litakuna supaya aya anjeun mau di anazri jang paranti neuleuh aing, supaya anjeun neuleuh ka aing, sia neuleuh ka aing, aing neuleuh ka sia. Silih deuleu antara urang jeung Allah. Kitulah ibadah nu paling hese. Geus boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah, tenang hirup lamun geus boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Di awal urang ngejah datang ka maca Quran, datang ka ngahartikeun, datang ka dibahas
melalui ulama-ulama ieu Qur'anna ieu hadisna ujung-ujung nama asli na ibadah mah seperti eta. Jadi kuari malam ieu nya urang yang pelajaran balik ka imah ke hudang jam 2 mandi langsung WA-an. Lah iyalah tanya awak urang tanya renung ngaranna awak aya keneh nu dipake keresep selain Allah. Nah, aya naon anu bejakeun. Bahkan cek Tuan Syekh Abdul Qadir deres urang resep boga. Deres keneh. Ieu mah resep eueuh. Nah, kembali deui lamun urang loba ka resep eueuh, lamun urang loba ka resep aya, urang loba ka resep eueuh. Ieu tah panyakit nu tadi teh penyakit gelisah. Engkena urang boga penyakit was-was. Gelisah kieu beta. Ngalamun ngaji geus salat dah tuh. Isuk ge aya deui salat ieu. Geus mulai tah. Ngaji geus dahar lah, dahar ieu. Geus kegeng ke waktu nama dahar. Kana nu liwat nyamolotot. Nah, ieu akibat was-was. Jadi kita di lamun teu kaburu diajak ka dieu melotot bae kieu tah. Iya, jadi sarafna rada kedah ieu. Tuh, kadeungan. Gitulah ya yang pembelajaran dari lalagaan-lalagaan ge supaya orang bisa ngamalkeun minimal menyederhanakeun. Lain ulah urang dagang, lain ulah tani dititah melalui Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi bicara dagang, Kangjeng Nabi bicara pemerintah, Kangjeng Nabi bicara tani jeung sajabana kita diurus di dunia sebab urang tadi dijadikeun khalifah. Tetapi ingat urangna jang Allah. Berarti urusan ieu dunia yang kepentingan agama, yang kepentingan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Balik deui ka Ibu Haji, Ibu Haji mah loba anu nineung balik teh. Loba anu kaleungitan balik teh sebab naon? Kahadeanana, kabageuranana. Bahkan aya nu ngaku langsung ibu angkat tanpa dimusyawarahkeun. Heeh, aya nu ngaku ini ibu angkat saya, bari nyanana mah teu ngarasa jadi ibu angkat. Aya jelema ku ari ge. Mana cenah kieu? Ah, geus pokona eta bae lah. Tah hayang sorangan bae ngana ngaku ibu angkat. Nah, nu jelas babeureunanan ku bageurna. Lamun urang berbicara bageur sarua jeung berbicara ilmu, sarua jeung berbicara wawasan. Maksudna kumaha? Aya anu boga ilmu teu dibere fadol, aya anu dibere dunia teu dibere fadol. Tapi ku fadol Allah mah teu terkait jeung ilmu, teu terkait jeung dunia. Artina kumaha? Urusan fadol Allah mah di luar nalar. Aya jelema pinter ngajina, hebat luar biasa, tapi tahajudna teu daek teu dibere fadol. Jelema hebat ngajina tapi duhana ge teu daek. Jelema hebat ilmuna tapi khusyuk ge teu bisa. Eta teh ngaranna teu dibere fadol. Aya jelema teu dibere dunia ku Gusti Allah, tapi ala kadar bogana punyana disodakoh-sodakohkeun. Teu nyaho ganjaran padahal mah dibere fadol. Leuwih-leuwih jelema dibere dunia teu nyaho kana ganjaran, teu nyaho kana ngaji, tetapi nyana mah resep bae. Dibikeunan nu butuh tah, nu ceurik tah, nu butuh tah. Eta karena fadol geus teu neuleuh ganjaran. Urang lamun nyaritakeun fadol Allah di luar nalar kabeh ge masyaallah, padahal jelema bodoh ko bageur. Padahal mah jelema teh lah bodoh tapi ibadahna hebat. Si itu mah hebat amat ilmuna tapi ibadahna aja biasa bae. Bahkan di warung pojok aya bae sih eta mah. Nah, eta di ditu mah di Tangerang, KTP-na mah tuh kan itu eta fadol. Jadi lamun berbicara fadol di luar nalar nu mantag hadza min fadli rabbi. Lamun urang ka Allah mawa ilmu, urang ka Allah mawa wawasan, urang ka Allah mawa dunia bakal diperhitungkeun ku Gusti Allah. Hasibu qabla an tuhasab. Tetapi lamun urang ka Gusti Allah mawa fadol Allah ya Rabbi nyanggakeun abdi nagenu Allah, dunia nu Allah, ilmu nu Allah. Moal dibawa ku Gusti eta mah sakadar sarana-sarana hungkul. Abdi maka Gusti teh ieu teh fadol Gusti bae, leupas tina sagala rupa. Bakal nikmat hirup ta. Ieu teh rumus-rumus cara ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakali deui jadi ieu Ibu Haji kurang lain ngalem.
jelema nama biasa tapi katarajangan fadl Allah. Mana di antara katarajangan fadl Allah ketika nguburkeun putrana Haji Rusli nyarita ibu adalah seorang ibu yang tangguh, ibu seorang ibu yang sabar, ibu seorang ibu yang luar biasa. Di mana kesabaran dan ketangguhannya ketika menjelang menjelang sakit masih amanat. Kasih Rusli siapa yang biasa ibu kasih. Kasih Rusli fakir miskin. Kasih Rusli tetangga-tetangga yang biasa. Eta kan lain lalagaan kos gitu ngaranna fadol. Sarua jeung wasiat saya mendengar sendiri waktu ngubur. Berarti kan lain lalagaan eta mah ti mulutna sorangan. Penjelema biasa tapi fadol. Aya jelema anu sugih. Sing hade bisi aing geus paeh usianya sing hade si atu si anu ulah dibere tah teu boga fadol. Tah ieu lah mun carita fadol kos kitu tah baik ilmu maupun wawasan maupun dunia. Jadi lamun geus katarajangan ku fadol moal bisa diukur ku ilmu, moal bisa diukur ku wawasan. Etalah nu sakumaha tadi nu edan teh maneh naon ieu nu mantak hajoneangan sireum nyana kieu bebarodo sia mah ketika Allah geus mere fadol bakal dibere rahmat diri aulia Allah. Para solihin dibere fadol teh dibere rahmat. Ketika geus dibere rahmat ieu teh ya boro-boro ka manusia sireum ge dikarunyaan ku wali Allah mah. Manuk dikarunyaan ku wali Allah mah. Reungit dikarunyaan ku wali Allah mah. Setiap jelema nu geus dibere fadol pasti dibere rahmat. Tinggal ukur bae rahmat anu nempel ka urang datang ka sakumaha di dinya lah makom urangna. Di dinya lah makom urang rahmat nyorot ka urang etalah makom urang. Ulah diukur ku ilmu, ulah diukur ku wawasan, tapi fadl Allah bakal melejit di luar nalar urang. Mudah-mudahan urang kabehan kasorot ku fadl Allah. Mudah-mudahan orang kabehan kasorot ku rahmat Allah. Mudah-mudahan orang kabehan kasorot ku ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Leuwih-leuwih anu ku urang kuari didoakeun Ibu Haji pastinya na hadir ayeuna. Nyana hadir ieu teh kuari teh hadir lain lalagaan. Ya, mayit eta ketika maut kemudian dikubur rohna 40 poe terus-terusan diimahi. Sampai subuh kap kuburan deui. Ke menjelang maghrib jam 5 setengah 6 nyana datang deui ka imahna. Neuleukeun. Aya saha. Selama terus ditahlilan jeung diajikeun henteu 40 poe terus sampai 100. Nyana datang menjelang maghrib nyana datang terus peuting aya. Ke subuh balik deui ka kuburan. Seperti